geus yuk ya Danas. Ayu udah orang jadi mata asa boga danas. Heuh juga nih bari bawa. Nek, kuduran beli gula jug. Itu boga duit. Bela di ida we gula mah. Cemira, mana atuh coetna? Oke, orang bawa lagi ya. Aja coetna menang Mumbai yeuh. Iya kan beli gula 2.000, ek kena banget ya Cek Ida. Yo, nyampuran 5.000-nya. Tah, tambahan. Ya Titi ya 2000. Orang belikan ya. Nek atuh maneh. Nyampuran dulu nah. Duit. Masalah kita usaha ketika manis teh. Dagang teh buat tembang. Urang ge can dagang bener ge Cik Ida. Hei cabakan berapa anda duitan? Baiklah besar karunya. Oh baiklah tong ulunan. Ya. Tanggas beres tuh. Atos, mas atuh. Mel solokannya dong. Dasar si Unai mah mantuan teu, udunan teu, datang-datang celebek we. Wadahnya beda, orang beli es yuk. Ayo. Si Unai kan beli es. Ini kok. BS rasa jeruk. Heg, rasa naon nih? Rasa jeruk. Tadi mah teh boga duit. Dasar. Naon sih? Ayo mikara rudak aing mah ngonten geus lila. Dina FB tapi cat FYP can gajihan. Ari ka undangan teu boga duit. Ih, mereka runya. Teu boga sifat-sifat acan. Harinya. Boga teh sifat mah hayang sifat mah seeutik. Teu boga ih orang boga. Cepat, teu boga sifat lain. Heeh. Urang boga. Arek. Hayang warna naon cepat? Hayang warna hideung. Heeh aya ngan lain sifat. Tapi bisa teh jeung halis. Bisa. Arek kuat cepat nu hideung teh. Heeh arek mana tuh? Geus geuning ngantuk. Tempat ya ngaca heula tuh. Ih nah jadi kieu teh Mira. Anjir anak mah geus alus sadis teh sideung. Jeung tinggal kaundangan. Ari ucing cairan ieu mah teh ka mana? Pai iti da gara iti. Nah jadi nyalakeun ka urang. Pacek iti lamun dipacok orek kudu buru-buru dibeungkeut. Naon urusana Ida? Kan bawa kucing Ida dipacok orai. Naon urusanana dipacok orai jeung ucing pae. Da gara iti Ida jadi moket bawa kucing Ida. Ih.
Tiris. Cida ku naon? Para nas tiris, iti. Iti, ari iti na naon? Katanya tetangga bisa aya nu geus balanja. Naon urusana? Tadi dinya para nas tiris lain. Heeh. Tadi dinya mah biasa mau ningali tetangga balanja teh para nas tiris. Hai, dede para nas tiris. Iti, kurang masa para rusing. Musim kunaon atuh teu nyera. Tunggal poe pigaweun asa teu beak-beak. Ya heueuh atuh teu nyera da aya nu ngaranna rumah tangga mah aya we. Ya budak beuki jajan. Coba ning anu gede arek rekreasi. Berenang kudu boga duit 2 juta cu. Tuh tina mental we ka salaki. Da geus tapi da lain picaritaeun. Perasaan mah nya nyeun teh kuduaan. Tapi naha asa budak mah kusorangan. Ada teh nyeun kuduaan, berapa lobaan? Eco, tong loba bejanya. Salaki urang mah menang mewik. Cenah mah aya nu mere tabung 160 tabung, Cek. Acan duitna 200 juta, Cek. Coba ning cenanya engke teh transferan anak sakola, Cek. Gusti ini alhamdulillah milik teh ya Allah. Abi mah meuni bunga, Cek, salaki ngomongkeun ka abi teh menang milik 200 juta. Abi mah merinding dah, Cek. Ya, ari maneh urang ngomong teh direngekeun teu? Ngomong naon? Punten, mangga, angkat teh nuhun. Ece, isukan aya si Lesti rek ningali moal. Oh, di Joglo Telit? Heeh. Hayu atuh. Hayu ah. Urang mah sambari. Oh nya. Cek papat punten nya, ieu mah susuganan. Bade neruskeun acis abi. Lah atuh tong di dieu ih loba batur era. Batu sarangan. Ieu sarua atuh eta di batur. Apaleun cenira saksina abi bade nagih. Mau dibere ku kieu mah carana mah. Nah, mau dibere abi mah rasa. Heuh kela lamun aya boga duit teh karek bayar. Ih perlu pisan ayeuna. Heuh, Bade deui. teh teh digolangkeun. Engke deui lah. Geloan naon sih ida teh? Tah bikin kurang. Tapi dah mau bayar. Turukeun. Bayar. Naon ya teh? Heh, ada bogang. Bayar. Masa bayar utang? Ya kada. Sok. Boga utang. Ya. Ari euceun sahana? Dulurna. Kamarana teh. Papayun. Papayun. Kopi teh. Papayun. Keur mah pilih cenah. Heeh. Buru makasaan. Nah, Oh, naim mana tuh kue naim? Kue naim. Tik deui tah, kue na oge. Anjir, jeung ibu-ibu di dia mah teu bisa tahu harga, tara kakak dianggap nyaan. Nanya, tadi kopi gratis. Mana
gratis deh. Aduh, Dekat sahaya. Ini balik kantongnya. Balik kantong. balik ke dapur. Kata balik sini. Tempat kenaon. Yuk, cus laki di fotokopi kakak. Heeh, ditapang fotokopikeun kakak. Kenaon. Tuh, ini eta di PRT cenah. Kopina di foto. Ini teh kopi. Ya kakak. Ikut fotokopinya. Pokoknya tak fotokopi buku kakak. Ini nama fotokopi keundeun ka PRT. Lain Di ida anu lieur. Kan mau kena fotokopi jeung PRT. Coba kakak Kudu make kopi atuh rasa gelo. Ieu teh nya lo bagi nu ngarora, ieu teh make kudu marun. Bura itu ya kan itu ya. Tah. Raya aku cemira ah. Naon ieu teh? Aku cemira. Hese aku budak ieu Neng. Naon teh barisa ngamarut iki kan urang mah ngelak. Ya pilah ku pilah. Mung teuing. Ayo, ya sore. Tah. Ini antunin ah. Nah, jadi ka uing-uing deui. Paling kolot di dieu. Pa anu ngarora barisa teh ya. Uing-uing kene nu kolot. Kudu marun jeung segala. Heueuh nya angkat kene we ku kolot da bareng gawe kos marual kawin we teu bari sabir gawe kunaon barudak teh. Cek. Cek mau atuh bisa. Bisa. She could beat me, but she cannot beat my outfit. She could beat me, but she cannot beat my outfit. She could beat me, but she cannot beat my outfit. Hiling lah, sakedeung mah. Naon Ieu. sih? Ayo mah karudak aing mah ngonten geus lila. Dina FB tapi cat FYP can gajihan. Ari ka undangan teu boga duit. Ih, mereka Teu runya. boga sifat-sifat acan. Harinya Boga teh sifat mah hayang sifat mah seeutik. Teu boga, orang boga. Cepat, teu boga sifat lain. Heeh. Urang boga. Arek. Hayang warna naon cepat? Hayang warna hideung. Heeh aya ngan lain sifat. Tapi bisa teh jeung halis. Bisa. Arek kumaha cepat nu hideung teh? Heeh arek mana tuh? Geus geuningan tuh. Tempat ya ngaca heula tuh. Ih, nah jadi kieu teh Mira. Anjir anak mah geus alus sadis teh sideung. Jeung tinggal ka undangan. Cek. Juga tak sayang di pilar sih orang mah ya. Yang gelis gitu. Bung pilar-pilar galila ih. Rewak. Iya itu mah biasa teh ya. Cak tuh turutan kita beber teh ni sekcil aja. Ica disirek jurutan masuk atuh. Tati kenaon? Teuing tuh cek salaki kita ngumah sampo rek ditumis. Tati atuh lain sapanu kitu. Atuing sampo nage ting sampo penting ting sampo nu kieu bodoh we nu penting nama mel ngawaro. Tati baca. Sop Iya ya sopna. non sop mune gelo Itu no edan.
No, di mana ini? Ah, Rezi. Aya awewe baju nata barolong, tiung bolong, jalana bolong, cagal bolong apa pokoknya. Kumaha hukumna? Saha teh saha? Kejebuk ka mawewena. Pan ku sakina mah dibere resiko, dibere duit mah nampir aku mah baju bolong mira kersalakina. Teuing atuh dah hayang nata make nata ngan baju bolong aja bolong. Udah, ukur-ukur na iyong turanan ngare-ngare kersalakina. Nah, eta teh tukar apa? Tapi dah keke make bajuna bolong. Nya kana pokona mah bere ku ieu dudut bicer kasusukan lah. Meureunna manot ke dipake di duduk di piceun. Oh, baik geus sagani kamu wae bekas wi itu na umurkeun na tong baju bolong kitu nyawa tong ngara kersalaki gitu. Mutru pacaida aya tadi dinya make baju teh bolong. Iya bolong. Iya bolong. Tiung bolong. Eta teh dipake teh pantalolong. Ai mah tara da gelo teh ibu teh pati kokor, ipati cokor. Pan dipake teh mah dihapuskeun teh bolong. Biar ku mau mana rior. Dina kitu caida mah. Eta nak baju nanti dipake. Bukan gede.